Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan, amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan kecap pagawean atawa kata kerja bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyak seni. Tujuan pengajaran dinten ayeuna anu kahiji mika nyaho kecap pagawean, anu kadua mika nyaho rupa-rupa kecap pagawean jeung nyieun kalimah make kecap pagawean. Anu salajengna nyaeta naon ari kecap pagawean teh. Kecap pagawean nyaeta kecap anu nuduhkeun paripolah kalakuan jeung pagawean jalma. Kecap pagawean yaitu kecap yang menunjukkan perilaku atau kelakuan yang menunjukkan pekerjaan manusia. Tengetan contoh kalimah dihandap. Anu kahiji tuh kaapip mah keur nandur di sawah. Itu kaapip sedang menanam padi di sawah. Anu kadua buku salaka basa keur dibaca kurina. Buku salaka basa sedang dibaca kurina. Kecap nandur di luhur disebutna kecap pagawean aktif. Ari kecap dibaca disebutna kecap pagawean pasif. Rupa-rupa kecap pagawean. Anu kahiji kecap pagawean aktif nyaeta kecap pagawean anu diwangun ku cara nasalisasi atanapi make rarangken hareup n nasal atau sorana ngirung saperti rarangken n, nasal m, n, nya, nga. Contoh kecapna maca, nulis, nyarita, ngadenge, najong, ngajingjing, ngelek, nyora, ngasek, jeung sajabana. Anu kadua kecap pagawean pasif nyaeta kecap pagawean anu diwangun ku cara ditambahan make rarangken hareup di. Contoh kecapna dibaca, ditulis, dibuka, dipupus, didahar, diteang, dibawa, dicandak, dipikeun jeung sajabana. Ari rarangken nyaeta imbuhan. Anu salajengna nyaeta migawe pancen. Jieun kalimah make kecap pagawean dihandap ieu. Anu kahiji kecap piknik. Anu kadua kecap di tanggoan. Anu katilu katinggaleun. Anu kaopat ulin. Anu kalima dianteur. Anu kagenep dibaca. Anu katujuh dibuka. Anu kadalapan didahar. Anu kasalapan dipikeun. Anu kasapuluh ditulis. Wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.